Sing percaya yen anjeunna teh maha dina sagalana, maha tingali, maha beunghar, maha ngadangu. Da urang sarerea di alam dunya teh moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atid. Ieu teh kabeh alat deteksi wungkul. Tong boro luar tina wujud, dina diri urang oge kapan aya nu mung dibawa bohong. Saha jelema nu bisa numpes kajahatan teh saha? Sabab kajahatan jeung kabeneran ieu teh kabeh jajadian anjeunna atuh urang sarua we jeung rek ngalawan ka anjeunna. Atuh ngaletikan kajahatan teh tah urang mah tugas teh ngaletikan kajahatan. Jadi urang mah usaha pikeun ngaheureutkeun ruang lingkup eta kajahatan. Dari jahat memoal sapanjang dunya ngadeg mekang cing emut yen di luhur langit aya langit. Sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa, dewa pinter aya nu leuwih pinter. Kaula teh naonana teu ti kuku-kukuna acan pangeran. Allah moal bade ngarobah kana akhlak jeung nasib jelema sehingga eta jelema teu bisa ngarobah nasib pribadina. Allah moal bisa ngarobah atuh komo kaula. Pangna dunya kaayaan ansur kieu kajahatan beuki loba teh sabenerna ieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah. Dina ayat geus mere beja pangandika anjeunna. Naon cenah? Yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema. Ulah mangeran ka hadis atuh kitu. Mangeran maka Allah. Nah, Akang Ismaya ngahaturkeun haturan rawuh Kang. Wilujeng sumping Kakang Purtaherto kalayan ngahaturkeun sembah katuran rawuh. Sembah katuran rawuh Kang. Nuhun. Naon rupiah pembage ditampi kuda leungeunkeun sakatuhu simpen pulungi ati pun dihingmastaka. Kalihna ti eta hapunten ku tamelarna. Hapunten Kakang Badranaya. Urang saling maklum. Hai soal kasalahan mah rumaos tamelar. Keun bae. Da biasana geuning kitu zaman kiwari mah kadang-kadang jeung dulur jadi deungeun jadi dulur. Hirup sok loba kakonengan teuing teh kitu tah. Kasoro saeutik oge ku dulur mah geuning sok kukulutus. Dimaklum. Ngan omat we ulah salilana nuturkeun kakonengan hartina ulah dudunya. Ulah make teuing kadunyaan teh. Sabab di dunya mah rupa-rupa kejadian teh sok aya mamalana. Sabab ari dunya teh dal wau teh dunya teh watek takabur. Leres. Komo dipake koret mah. Dipake pedit. Hartina teh urang teh sarua jeung menet kokocoran rahmat pangeran. Saperti urang boga balong laukna kokocopokan da saat tuluy ti walungan dikocorkeun ai teu make kokocoran deui kalebak da dijabah cai mah loba ngan lauk kabur da bedah.
dijabah dunya maloba nganikmat eueuh dunya loba barokah teu aya keur naon leres cing inget yen pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh eta helas eueuh paedahna tanpa hirup salilana cicing dina jalur anjeunna cinekna mah meureunnan kudu iman jeung takwa kanu kawasa dabongan urang hirupna di alam dunya ieu teh boga tugas moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba tikeun pikeun ngabdi sabab lamun diudag ku kajataan saha jelema nu mawa dunya di mana paehna timimiti datang nepi ka balik da buligir jelema datang buligir balik buligir da diboehan sote kudu hirup leres harta kakayaan anu ngaleuya ladang usaha kusak ke urang paeh anak jeung pamajikan oge geus ngusir silahkan bapak untuk pergi selamanya jika sedih sote geus genep bulan mada kawin deui teh potongan urang teh eta imah ladang urang teh dipake hees maru leres nu matak urang ulah dumeh raja dalam geus ditinggalkeun ku roh mah sanajan raja pek bangkena anya celengkeun anya selangkeun ka pasar aya nu meuli moal apan bangke raja moal tetep hargaan mana jeung teri lauk nu pangleutikna hargaan kene teri tah laras nu matak naon nu rek disomongkeun teh anu rek dipake amis naon amis buah gintung nu dipake agul teh naon cing inget yen ieu dunya teh panggung sanewara aing ngaran-ngaran panggung pan isuk-isuk teh dirungkadkeun leres nu matak urang dina acting teh ulah leupas dina skenario anjeunna pek dek ngaleuwihan oge tina skenario tapi ulah carekeun sutradara malahan lamun urang acting leuwih teuing tapi sutradara kudu atoheun asal pas lara cing percaya yen anjeunna teh maha dina sagalana maha tingali maha beunghar maha ngadangu da urang sarerea di alam dunya teh moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid iya teh kabeh alat deteksi wungkul tong boro luar tina wujud dina diri urang oge kapan aya nu mung dibawa bohong laras nya di malat saha anu mampu ngalawan anjeunna raja nu kagungan kerajaan aja wajala ongko timalan tah gitu
salajengna atuh aya naon sepuh sumping ka ieu tempat anu teu aya iber ti tadina aya perlu mangga Kakang Ismaya sae pedar bejer beas ulah bade diding-ding kelir genang siloka gara pedar sacara basna ayo perlu mada haroream ka dieu teh nyata sok sieun dipajarkeun barang penta tansah diajeng-ajeng aya naon kieu ieu sopi tapi hampura ieu rek make basajan we moal make bahasa karatonan bisi ieu mah bisi korban ku basa-basi dek make bahasa bojong laja we bojong waru timalan mangga anu penting kaharti karasa sanajan make bahasa deungeun aya teu kaharti mah wah sabab anu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya anu bakal apal kana basana bangsana ler nah lamun ngadoa dina hate ku basa urang Allah moal narima ya pasti nampi heuh da Allah mah maha dina sagalana timalan kieu ieu sakali deui hampura bisa aya basa nu kasar lain rakyat kapamimpin tapi ieu mah Semar kanu jadi adik pribadi ongko ieu mah dek nepikeun kahayang rakyat aspirasi rakyat ongko asli dewek mah dek nepikeun aspirasi rakyat teh cilik putih celak herang teu make implik-implik eueuh politik toong ku kacamata politik lain dek usaha aing isturing bener-bener murni sora rakyat nu rek ditepikeun maksudna ari maksud jeung tujuan teh hayang langsung ngadenge laporan pertanggunggan jawab raja palai langsung ngadangu laporan kaula tah laporan ngeunaan jadi raja geus gawe naon ti mimiti di istrenan mang tahun-tahun nepi ka kiwari geus ngahasilkeun naon aya di malam seolah-olah eta tertutup buku rek muka lamaran anu anyar larat kudu aya laporanana teh anu goreng tahun anu tukang nyaeta cing jadi enteung pagawean ayeuna tahun ieu cing leuwih alus tibatan tahun nu kaliwat hampura ieu mangga ieu marek nyokot sora rakyat we sabab naon sanajan ieu sistemna kerajaan tetep aya kadaulatan mah aya di tangan rakyat leres heuh sok lamun eueuh rakyat na siling rek mingpin cucunguk kitu leres jeung ai rakyat mah eueuh mantan aya mantan rakyat teu aya tah malah sakapeung jelema boga gelar hiji jabatan boh bupati boh gubernur di mana eureun jadi gubernur atau eureun jadi bupati tuluy jadi rakyat asana teh meureun turun darajat padahal teh naik darajat sabab naon sabab naik cicing di lembaga nu pangluhurna leres tah lamun ditinggal ku hakikatna
laras kadek cing hati-hati moal ilaing gede gitu mun eueuh pangrojong tinu laletik nya memang gitu pisan nu matak naon nu rek dipake sombong oge sakitu henteu loba kene mangga saepkeun karek ngabalakan teh mun gapleh mah kahiji minta laporan pertanggungan jawab raja kaduana ari ilaing jadi raja teh lain ngan ukur sanagara tapi tilu alam hiji alam ieu alam sawarga maniloka kadua alam Madyapada kahiji alam Mayapada kadua Madyapada katilu na Marcapada tak ieu teh kabeh di bawah pimpinan ilahi leureuh hartina raja di raja leres tak di dunia ayeuna geus ngeuwih kajahatan teh jelema teh geus luar tina batas nu perang ti nagara jeung nagara can eureun-eureun laras napi ka kaayaan dunya oge geus mung deui bersahabat jeung manusia longsor letak bijil tsunami longsor banjir kahuruan kanaraan darat laut udara loba nu korban can nu perang tereureureuh tensi kriminalitas leuwih ngaronjat angin puting beliung timbalan ieu dina soal kajahatan teu hayang urang dieu numpes kajahatan na teu hayang urang dieu ngarobah akhlak nu jararahat ieu dunya nepi ka ruksak teh akibat pola manusia adalah ayeuna anjeun jadi raja cicing-cicing nu matak dewe hayang ngadenge laporan pertanggungan jawab salaku raja nepi ka perbamana gawe ilaing bisi engke yang tunggal nuntut ka anjeun ai geus musyawarah jeung dewek mah dewek dek ngabelaan asal anjeun dina waktu ayeuna bener ngadeksa cekna nila saplasna nya kudu cek nya na lain cek lainna dina laporan pertanggungan jawab aing hayang langsung ngadenge entong laporan pertanggungan jawab si lain teh ka para dewa wungkul komo di dunia mah nu laporan ka para dewan-dewan teh deuleu para ranen deuleu sakali laporan pertanggungan jawab nu mobil mah nu imah mah naik pangkat perumahan mah naik jabatan proyek naraya teh teu ngadenge naraya teh budak nyaho deuleu parantos sakitu we heula aiku kitu teh mah da wajar we kadulur meureun ka adi ongkoh melang wangsul kaula kana pribadi kaula salaku adi sujud syukur kanu maha agung geuning kaula teh di aku keneh
salaku adik salaku dulur nuhun Kang eta teh tawisnya tawis deudeuh ka kaula bisi kaula kalalanyuan teh nuh kaduana wilujeng sumping dunungan kaula margi salira ngatasnamakeun rakyat jadi eta nu disaurkeun teh eta teh sora balarea jeung tibatan ayeuna jelema ngararamuk demo dar pangwangunan diruksak diduruk dibaledogan nepi ka poho kana temah wadi sedengkeun ceuk pangeran oge yen Allah mah teu resepeun ka jelema nu nyeun karuksakan di luhur bumi nu mata kieu carana kaula maksad ngalaporkeun gawe kaula jadi raja di sawarga Maniloka kahiji kapungkur uninga naon aya kajahatan anu muncul di negara Alengkadirja nyaeta Dasamuka Raja Alengka eta anu jadi bibit rurujit inung rurusuh kajahatan kulantaran sarerea ngalaporkeun raja para dewa ka kaula yen aya kajahatan anu luar biasa hese di ungkulanana didinya kaula mimiti digawe malah satu asana eta kejadian di keluarga urang keneh baheula naon si Batara Kala dek ngakanan jelema nu aya di dunya kapan kaula usaha jeung salira nyalametkeun masyarakat anu aya di dunya rupa-rupa cara make jeung nurunkeun dalang kandabuana nyaeta masyarakat anu diancam ku Kala teh kudu diruat ku dalang kandabuana padahal eta teh Wisnu diturunkeun ku kaula dikersakeun si Kala nepi ka insafna heuh kitu da sagarupa oge kudu berdasarkan data nu otentik atuh tuluy ayeuna wangsul kana carita Rahwana kulantaran mahabu kajahatan Rahwana jeung sabalad-baladna nya kaula nurunkeun Wisnu ka marcapada dina gelar Arjuna Sastrabahu anu jadi raja di Maespati dikersakeun Dasamuka bisa lumpuh taluk kalayan moal ngajalankeun deui kajahatan nya Wisnu cenah balik deui ka sawarga meureun Dasamuka teh kulantaran anu dipikasieunna geus eueuh jadi kamuh deui panyakit sarakahna teh leuwih ngaruksak nya kaula nurunkeun deui Wisnu dina gelar Batara Rama nepi ka ancur lebur papan kari tulis tayuna dek ningkat deui kajahatan dina zaman kiwari padahal kaula geus nurunkeun deui Wisnu mangga geura tingali di utara segara teh karaton teh kosong da puguh anu nyicinganana Wisnu turun ka dunya dina gelar Batara Kresna nah kirang keneh gawe kaula
bisi pajarkeun ilaing eueuh gawe geus kitu bagus kadenge hartina tanggung jawab ai eta naha teu bisa numpes kajahatan nepi ka eueuhna hari kitu geuning buktina mah Wisnu aya nu jahat bakal beuki meuweuk sok asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan kaula naon saur salira nah kaula teu bisa ngarobah jelema-jelema jahat tanapi numpes kajahatan Kang paralun maklum kasuhun ninggalih nu dipamrih hampura anu diseja naon lamun kaula tekad dek numpes kajahatan dina harti kaula teh ngarumpak kana kodrat irodat ngarumpak kana kodrat jeung sareng irodat naon sabab hade jeung goreng ieu jajadian anjeunna hoi saha jelema nu bisa numpes kajahatan teh saha sabab kajahatan jeung kabeneran ieu teh kabeh jajadian anjeunna atuh urang sarua we jeung rek ngalawan ka anjeunna atuh ngaletikan kajahatan teh tah urang mah tugas teh ngaletikan kajahatan jadi urang mah usaha pikeun ngaheureutkeun ruang lingkup eta kajahatan da ari jahat moal eueuh sapanjang dunya ngadeg mekang oh hampura aing nafsu bi teh keuheul jadi kitu geuning aya di dunya teh aing seseng loba kaganggu ku urusan dunya teh wajar we emosi moal bisa kaula numpes kajahatan Kang paling-paling usaha pikeun ngaletikeun kajahatan supaya ulah nerkab deui heueuh nya ayana ngarona sis kamling eta teh lain numpes hartina teh lain heueuh bener euy hampura dewek eta nu culametan masuk aya wae deui anehna teh ceuk kaula ge da moal eueuh atuh Kang eta nu geus nararipu deui puguh-puguh belut menang nyatrum bebeja menang urang pajarkeun teh abikeun cenah da beukieun kitu ka guru teh kitu teh benernya katiluna tungtutan salira orasi salira teh naha kaula teu bisa ngarobah akhlak-akhlak nu jahat cenah saroleh atuh kaula teh Kang cing emut yen di luhur langit aya langit sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa dewa pinter aya nu leuwih pinter kaula teh naonana teu ti kuku-kukuna acan pangeran Allah moal bade ngarobah kana akhlak jeung nasib jelema
sehingga eta jelema teu bisa ngarobah nasib pribadina. Allah moal bisa ngarobah atuh komo kaula. Heueuh ya euy. Naon sia teh seuri jeung serikeun. Seuri mah bebas ngalamun jeung serikeun didegungkeun sia ku aing. Aing teh rumah saja lah masuk kesalahan. Beda sia seurina nyentug. Hapunten Kakang Semar, hapunten heula eta. Bener euy. Paing atuh sanggup jadi raja seuy. Wayahna tuluykeun deui jadi raja teh euy. Sapriode deui mah can aya nu dipercaya nu sejen bener. Komo didenge-denge teh ayeuna mah meuni parontok-rontok geuning hayang jadi pejabat teh. Dibelaan duit ge diawur-awur. Nepungan geuning karaya teh heueuh jiga nu heueuh we amis budi. Balangah belenge ngadak-ngadak jadi amis budi. Jeung bager. Ai geus gek mah deuleu dina kursi ngadon culang cileung. Eneangan palingeun. Dalam badu kadenge ku dewek atuh kadang-kadang aya raskin teu siling telin aya beas keur pakir kadulur-dulurna we dibagikeun teh na kadang-kadang dijual deui teh hampura teu nanaon. Bener euy. Hampura nafsu dewek teh. Nyata kejadian loba teuing nu kadenge gara pecahkan sia cicing di dunya sakali ewang jeung aing. Sekali-kali mah turun mate dorek ceri teh. Mun asa kumaha we jejeuwir teh deuleu aing. Kadang-kadang hampir koslet aing teh deuleu. Rawing cepil teh. Sakapeung serengeh dek teh seuri. Sakapeung guwuk ceurik. Lamun aya nu nenyokeun laku lampah aing di dunya moal teu disebut nu gelo ka aing. Batur ngobrol teh lintang jeung Bang Ani di Sukabumi aing jadi. Batur pakumaha teh? Batur eta teh curhat teh ka dinya we. Heueuh, aing teh ka itu lepas teuing aing teh da kumaha atuh. Da puguh sorangan moal kuat. Curhat teh dewek teh lintang teh jeung Bang Ani. Da bejana urang dieu cenah urang Bojong Waru teh Bang Ani teh. Heeh. Timalan. Syukur. Jadi bener euy moal bisa dirobahnya. Moal. Tak iya teh Kakang Semar urang wangsul kana pokok we. Naon? Pangna dunya kaayaan ansur kieu kajahatan beuki loba teh sabenerna ieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah. Pikeun ngabuktikeun ayat-ayat anjeunna. Naon? Dina ayat geus mere beja pangandika anjeunna. Naon cenah? Yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema. Nyata silo dek di dunya mah euy. Nya itu dia mah ti luhur bakal kadeuleu nu mawi bakal katingali kaayaan marcapada lamun enog geus ngagorolong ka tonggoh.
eta kolot baheula nepi ka jara rata ti nog ngagorolong katongoh coba ningali na ti luhur mana baka jentre atuh leuheung lamun ngagorolong na kalebak bari teu peupus lah ieu mah parareupus da jelema teh imana teh bangkong di kongkorong pujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup loba ngabohong jeung ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati bongan bangkong ieu kang kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun tadi omongkeun kitu teh ku dewek di dunya bareuleu ngan ukur beuk aya nu nentang ka aing pajarkeun teh mana cenah hadisna kitu aya nu ngajebengan wae tong boro dina sohehna cenah dina dhaifna oge eueuh hadisna maka jeung bangkong di kongkorong kujang eueuh rengkolna atuh mun jawab ku akang ai dijawab sieun pasea ingat aing jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun leuwih hade jempe dewek mah lain atuh bere beja we saeutik mah naon ulah mangeran ka hadis atuh kitu mangeran mah ka Allah nah lamun mangeran ka Allah bangkong ka bawah heuh euy sabab naon utek tongo walang taga roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna jajadian anjeuna pecakan silaing gerak kadunya loba linglung deuleu dewek biasa kadukun nu dararang katumaritis nu mawa aku apang nyampekeun keur dagang mah hayang payu mah kawin hayang menang jodoh aya oge anu cing cenah Bapak Semar abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu na teh tengah poe tangmen itu hujan ka mamaroren teh mah di lurah aya disangka Joko Bodo disangka paranormal aing teh disangka mamaroren tak itu di dunia teh ramena teh leres tah keur nu mikir mah lamun kajadian eta teh bakal beuki mukasapah keke mukasapah teh naon teh ai mukasapah teh terbuka jadi leungit tina rupa-rupa hijab hari hijab pipining hahalang tak kira aing teu rek ngaji teh loba pipiningnya di dunya mah kade kasombong kawani kahayang kamung eta teh pipining sanajan ayeuna jelema pinter macana pinter dina teorina kuboga rasa pinterna oge manehna teh teu sadareun yen eta teh pipining nu mawi dina resan dieu mangga teu aya kajaba modalna teh ti lintang ti kudu ngosongkeun ieu pikiran zero mind tah kaula teu apa zero mind dan tah sia cek aing oge ai zero teh nol kosong main pikiran laras cobi lamun ngosongkeun jiwa mah bakal ebreh sagala rupa
tak rupa-rupa anak kejadian bakal ebreh yen sadar hirup teh di dunia tah di dunia mah kitu nu matak bejakeun ka maranehna lamun hayang senang pek atuh geura pararaeh begitu geura balik we ka akhirat sabab kahirupan akhirat teh leuwih alus tibatan dunya nah kumaha teh ai kahirupan akhirat teh leuwih alus tibatan dunya ke geus ngadenge dina surat Wadduha teh mun teu salah mah heuh nya bener euy bener lamun rupa-rupa kejadian tuluy dipake arajeun subaha na teu mikir yen manehna hirup di dunya yen dunya teh alam pana tempat harengheng ku dedengean nu matak dek rek pindah we ka dieu ibadah teh senang di dieu mah euy di dieu di sawarga heeh ngan moal aya punten ibadah di dieu mah nah bisa na aya punten ibadah teh di mana geus kuat ku rupa-rupa cocoba bo aing heueuh deui loba teh jelema anu pajarkeun teh cenah rek aing mereka leuweung we dek nyepi diri ulah loba dedengean nya pantes puasa ge kuat teh wahakaneun dan nu bakal aya jaminan mah lamun urang daek puasa teh di restoran tah eta bener euy heuh tah kitu tah dongeng aing di dunya teh sabenerna ampir-ampiran aing teh kitu nu watak di mana-mana oge dek sok ngadoakeun teh kabeneran ayeuna loba barudak ngora anu bakal nuluykeun dewek sikape putu ka dieu syukur jang dareh modar dewek mah euy pek tuluykeun ku lain teu mere rokok pangmerekeun atuh kanya gitu syukur bener kahartos sagala rupi pasoalan geus kartik tah ayeuna kari solusi nah aya kejadian naon munut solusi kieu entong nyaritakeun negara luar ieu mah urang nyaritakeun di negara astina leres apan Panu Dewanata teh maot leres Ari Panu Dewanata teh boga anak 5 disebut Pandawa keur laleutik keneh Pandawa Panu Dewanata maot ngan samemeh maot yeung geus jadi katangtuan di eta karaton di mana-mana raja maot teh anu bakal nuluykeun karajaan teh anak nu panggedena leres kan ieu karajaan kulantaran Panawa laleutik keneh nya karajaan teh dituluykeun ku lanceukna Panu anu ngaran Dastarata nu teu ningali panonna tah karena akuarium teh geuning nyebutna teh TV itu iya kulantaran Dastarata dina jadi rajana teh boga anak deui Riab 100 cacak lolong teh lamun bentang meureut 700 mana teh lima rombongan banyak Panawa galalede remaja putra anak Dastarata remaja putra deui sami pada jajaka
jeung aya nu ngabusan deui ngabusan kana ceuli Dastarata nyaeta aya politik di luar negara sang kuning ngojok-ngojok supaya Suyudana anak Dastarata nu panggedena jadi raja nuluykeun sedangkeun panjangji yen anu kudu jadi raja teh Yudhistira leureut tah ayeuna teh rebutan kakawasaan deuleu Dastarata geus kompanye terselubung geus harta kekayaan teh diawur-awur dipake ngonci masyarakat supaya keudina waktuna teh satuju Suyudana jadi raja supaya dipilih rakyat anu ngarti pro ka Pandawa tah ieu teh yakin bakal nimulkeun hal-hal teu pikarep ayeuna ge geus selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat mah geus kadenge yen Pandawa teh loba dihianat loba dinyeri diadukeun we ya tah solusina kumaha dalamun geus perang antara dulur jeung baraya ieu teh bakal hese neangan musuh dijajah onama nagara teh ku urang-urang bule puguh musuh na kadeuleu ieu mah sabahasa sabangsa sasuku saturunan tah di dieu syariweuh mah ieu cing mentah solusi kudu kumaha pan panginten seueur ditu ge solusi mah kantun eta we ka Kapolres ditampiling sia polisi teh mah ieu mah solusi teh jalan kaluarna kumaha oh manawi teh polisi dengekeun atuh ku jejewir teh sia teh da sia teh kolot-kolot teuing acan sana berkuat tapi kieu we atuh ayeuna mah cara jeung katangtuanana pikeun milih pirajaeun teh heeh ieu mah boh ku Suyudana anak Dastarata dalamun diudag ku kanyataan sanajan Yudhistira anu kudu jadi raja da Suyudana ge aya hak aya hak kumaha lamun urang abuskeun kana tatarucingan budak leutik bisa ngapung sanes dokter taliung tali enteng eta mah atuh tarucing TK naon maksudna teh teh heuh kotok dina gantar diriung ku sarerea tarucingna eta nu dikekeuweuk ku anjeun geurabikeun naon apan aya amanat geuning tikang jeung rama kapungkur naon pangasalira nepi ka gelut jeung lanceuk urang teh geuning harita jeung kakang rancasan masalah eta rebutan layang jamu sekali musada aya keneh aya teu leungit dewe matara make jeung ngajua amanat sakumaha butuh oge mana ayeuna layang jamu sekali musada leres tah aing matara ngajualan barang kolot komo iya aya hak adi aya hak dulur moal aing mah moal dikekeuweuk pet malah lamun aing ngekeuweuk ieu dosa deuleu kok mau warisan mah sarua jeung diracun teh lamun hak batur dihakan deuleu moal ngajualan pamereng mun dek dicekak ku si lain bikeun ka jelema anu bisa ngajawab kana narupaha pertanyaan-pertanyaan bab kapangeranan jeung kamanusiaan
cerdas we cerdas we geuning aya obrolan-obrolan antara dulur jeung baraya antara jadi akang kudu ikhlas ilah yang jamu sekali musada lain dibikeun ieu mah titipkeun saha-saha nu bisa ngajawab bab kamanusiaan jeung kapangeranan ta eta nu bakal jadi raja bikeun we ieu titipkeun tak engke ieu teh bakal dipake lambang keagungan negara cing kira-kira na ieu mah pamelang silaing nah Yudhistira bakal jadi raja Hastina bakal ayeuna prosesna lila kene silaing mah ngaramal ongkoh pinter euy ayo besok nanyakeun ka Andi urang Sukabumi ayo gitu nanti dina peureub nah mah dina peureub sabab lamun teu kapake sok digebukeun teh ka batu bener euy bikeun we teh ka keula ka jelema nu bisa ngajawab ada meureun kudu dipancing kumaha carana tah cara mancingna wayahna akang kudu nyieun gara-gara kumaha wayahna di negara Astina akang kudu nyieun negara di jero negara supaya geunjeun tangke bakal geunjeun ti mimiti rakyatna nepi ka kabeh putra-putra raja nepi ka rajana cenah meureunna ieu aya negara di jero negara bari jeung tanahna teh eta teh numutkeun kana peta negara yen eta teh kaabus negara Astina tak engke bakal diserang ti Astina tak ku anjeun bakal dilumpuh-lumpuhkeun engke ku kakuatan tah di mana aya jelema anu terus yang hareup tah tanya kamanusiaan tanya ka pangeranan lamun bisa ngajawab tur mulus manehna bikeun eta lila atuh prosesna nyieun karaton non teh meureun aing nyieun karaton urang pinahkeun dina jero waktu sapeuting karaton itu tuh kapan karaton Wisnu teh kosong karaton Utara Segara tak urang pinahkeun heula we ka itu ka perbatasan di Astina peuting engke sakalian jeung koki-kokina jeung petugas-petugasna tah wayahna bakal ngaluarkeun rupa-rupa sembako kebutuhan hirup masyarakat engke sakur nu sangsara bere ku akang tangke bakal simpati maranehna tati dinya mancingna teh narik simpati abong ahli politik si lain kudu aya teu kapikir teh euy tos ngomong pati-pati dan raja mikiran eta we ka hayang si cepot aing ayeuna teh ngamuk wae si cepot teh naon hayang HP teu pira ku aing dipameulikeun teh kalah ngamuk nah aing teh hadas jauh-jauh gara kitu ka Cipatat naon meuli HP nu barodas teh kagarantung tina sampe eta mah tape atuh kang baru meuli 2 kilo aing teu kapake aing teh pialungkeun deui eta ai si gareng pundung ada teh hayang mio sudah malam hayang gamelan tah kitu kang hari akang ka dieu aya nu uningaeun eueuh coba beja ka sararea ge tah komo kitu mah sok ayeuna mah ke dewek jadi raja meureun kudu salin eta mah nyangakeun ka salira salin mah ka Kakang Panjindrada kaula
wayahna baturan heula we Kakang Semar jadi patihna salira Akang mangga Kakang Semar urang gawe bareng ayeuna ulah loba pamenta sia kene ditu moal ngan si itu milu mah umat eta koki-koki teh ulah nu gareulis umat si itu mah tong boro nu geulis nu goreng patut oge wah pecakan sia geus di dunya mah geura ayeuna di dieu engke mah di ditu wah deuleu kau mau adalah penari-penari karaton mah ulah weh nya besi di bawahnya kedeung tuh besi itu tuh gitu tak Sampurasun atur nuhun parantos nonton videona dugi karingse mugia aya hikmah tina pintonan eta nu ngajajankeun obat kana tina urang. Sampurasun.